Kotak aing kamarana yo. Dia kanan berit itu. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baju kita saha. Aceng. Kunaon Aceng balik deui? Mohon Bapak. Aya Aceng balik ku teu beta apa beak dikirimana? Aya duit mah masih loba Pak. Terus kunaon pan balik? Jadi kieu Pak, kahiji Aceng tau betah di Kobong. Ieu ge ku Aceng dibetah-betahkeun. Dua nama Pak. Aceng izin ka Bapak. Pan Aceng kunaon izin ka Bapak? Mohon Pak, kurangi Bapak gawe buntang banting yang bekal Aceng di Kobong. Sedangkan Aceng di Kobong kilok ngaji. Udah ngaji, sekalinya ngaji es doang. Pan eta mah geus kewajiban Bapak ngadidik anak. Bawa kerja keras jeung bekal Aceng. Ya tapi kumaha Pak, Aceng can bisa dengarkan kahayang Bapak. Nah, dengerin Bapak ya. Pak, Zaman kuari mah hayang pesantren ge geus luar biasa. Makana Bapak Bunga ngamondokeun Aceng. Dibelaan ku Bapak, nu penting sia daek ngobong, lamun urusan paham teu pahamna. Kumaha engke nu penting mah waktu ngaji datang ka majlis, waktu salat ya salat. Malah berkah ti guru ngaji, sia aing ngaran ngobong mah lain hayang jadi kiai ja. Eta mah takdir ti Allah. Gitu be aing namanya Aceng. mohon Pak, lamun kitu mah Aceng dek pamit deui, hendak minta izin deui, hendak lempang ke Kobong Pak. Nya sok Ceng. Ku Bapak doakeun nya, mudah-mudahan ilmu Aceng manfaat. Pasti Ceng, Bapak mah bisa ngabantu ngadoakeun Aceng doang. Mohon Pak, Terus ayeuna mah Aceng segera berangkat deui. mohon Pak, doakeun nya. Nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Oke guys. Ya aya Proses. baru. Bikin filmnya aya peserta baru guys. Jangan lupa es krisep. Jangan lupa es krisep dan tombol bastusna. Sebenarnya Betul teguran saya kasih tahu ya. udah lama bang. Udah aing nasi. Aya Aceng kutu betah apa beak di mana? Ayo kiriman mah loba. Masih loba Paknya. Oh. Oh, popo aja popo. Tantang